sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga. Dina akhir bagian ka-24 urang sami-sami ngabandungan santini ditaros ku Ibu Ramanu. Kumargi katingalina akhir-akhir ieu santini pada melanang anu nguluwut teu aya pisan kaberagan. Sok sanaos leres pada melansa di dinten dipidamel namung nya kitu nguluwut bae. Kumaha terasna dongeng mangga urang hanca bae carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga karangan Rai Salira dina bagian ka-25. Lalaunan santini hudang tuluy diuk dampaleungeun dipake nyusutan Cipanon. Tapi cacan nyarita anggur tungkul bari angger nyusutan Cipanon. Keur kitu lo mamaku asup tuluy diuk deukeut santini pok mamaku get tumanya leuleuy. Nyai geulis anak ama. Ama teh bet ngarasa banget nya heran ku nempo kaayaan hidup. Dina waktu-waktu ayeuna ukur ngahuleng ngabrang-bang ari. Jeung ngaringkep maneh we di kamar. Aya naon sabenerna teh geulis hidup teh. Naha boga kasakit atawa kumaha? Teu ngarti ama macing atuh geulis geura cacarita ka ama jeung ka ibu. Naha aya naon sabenerna nu tumiba ka diri hidup teh? Sok caritakeun. Blak-blakan ka ama jeung ka ibu. Pokona mah naon sababna nu ngalantarankeun hidup kitu. Pok geura terus terang ulah disumput salinung di sindang siloka. Geura bruk-brak jeung ama mah jeung ibu mah sok geulis aya naon. Lamun aya kahayang naha hayang boga kahayang naon. Lamun aya masalah naha boga masalah naon. Pok geura bebeja ka ama jeung ka ibu. Ngarah ama jeung ibu bisa milu mikiran saupamaku hidup teu bisa diungkulan. Pok geura bebeja ka ama jeung ka ibu geulis sok ceuk mamaku bari neuteup deudeuhna keur ka santini nu keur ngeluh tungkul bari nyusutan Cipanon. Nyah santini tanggah tuluy ngareret ka ibu kubu jeung ka mamaku nyaeta ka Ibu Ramana. Harita santini ngarenghap geus kitu pok cumarita dumareuda. Ibu, ama abdi teh cek santini teu dikebatkeun nyaritana bangun anu asa-asa. Teu kudu asa-asa geulis pok geura bebeja ka ibu jeung ka ama. Ngarah teu bingung mikiranana. Bener ada king, teu kudu asa-asa, teu kudu ngarasa kagok. Da lain jeung nulian nyarita teh. Apan sasatna jeung ibu jeung ama sasat kolot hidup ieu teh. Goreng kacida saupama teh mah nu jadi anak boga masalah. Sedeng kolotna teu milu mikiran atawa teu milu mecahkeunana. Ku ayana kitu atuh teu kudu asa-asa pok geura terangkeun geulis. Mamaku nyambungan. Santini tacan keneh ngajawab kana pananya mama jeung ibuku. Sedengkeun mama jeung ibuku tibang mencrong we ka santini nu keur tungkul teu lilapok santini cumarita deui. Ama oge ibu abdi teh emut wae ka Kang Pramuda nu saur Kang Santana mah dikaniaya ku para rampok. Cek santini teu burung pok bebeja najan hese oge. Ngadengi jawaban santini kitu mama jeung ibu kuwu silih reret. Tuluy pating belenyeh pok mama kuwu cumarita. Oh, jadi hidup teh melangkap Pramuda. Aduh geulis. Ai suga teh boga masalah naon aduh. Nah, atuh ari hidup cek mamaku harita bari nepakan tak-tak santini nu keur tungkul.
Jadi meureun hidup teh ceuk cohag nama ngarasa melang jeung hariwang ka pramuda. Nu ceuk santana cenah mah diroga hala kalawan dialungkeun kana junggrang. Kitu meureunnya pamikir hidup teh. Pokna deui nyareng. Ih, ari amana kalah kanyeung sirikeun kanu keur sedih teh, ceuk ibuku. Rada muncereng ka mamaku. Ada mama ge ngarasa hayang seuri, ai sugan teh. Boga masalah naon? Sugan teh boga masalah nu berat. Sugan teh boga masalah anu kacida hese dipecahkeunana. Si horeng, si mana horeng, eta mah penyakit asma geuning. Penyakit asma kumaha ari amana pan katinggal. Ya, anak urang teh teu bengek. Ye, lain penyakit asma eta, maksud ama mah. Ari kitu naon atuh? Apan panyawat asma mah bengek amana geuning napasna ge meuni huk. Meuni aya sora jiga aya sora naon geuninganan. Jiga aya sora naon lah. Mening gitu tah eta penyakit asma pan si nyai mah sakitu ieu nah sakitu jag-jagna malah sok olahraga ngalatih silat sagala. Sok sanajan ahli silat ge penyakit asma mah keuna wae. Nu dimaksud ku mama mah penyakit asma teh penyakit asmara geuning rindu pada kekasih. Cek mamaku ngaheuheuy. Geus kitu atuh pok teu mamaku cumarita deui. Sabada ibuku mesem. Nyai geulis anak ama. Ama ge ngarti kana kaayaan hate hidup. Nu tangtu ngarasa melang ngarasa hariwang ka pramuda. Anu ceuk lanceuk hidup mah cenah dikaniaya jeung dialungkeun kana jungkrang. Ceuk tadi ge ama bisa ngarasakeun lantaran ama ge ngora heula cara hidup. Meureun mana kitu ge mana hidup ngarasa melang jeung hariwang ge hidup teh bogo meureun ka pramuda teh nya. Ceuk mamaku mencerong ka Santini. Santini teu ngajawab ukur tungkul bari beungeut bareureum. Ngarasa era ku mamaku ditanya kitu. Pok mamaku nuluykeun caritaanana. Kieu geus ceuk ama mah. Keun. Perkara pramuda mah teu kudu dipikiran teuing ku hidup. Hidup teu kudu ngarasa melang teuing jeung hariwang sanajannya. Sanajannya ceuk santana teh cenah pramuda dialungkeun kana jungkrang. Lantaran cek pangrasa mama-mamanya cek pelengan mama da pramuda teh aya keneh di kieuna dina harti salamet habisa leupas tina balai pati hartina pramuda teu nepikeun ka jadi wadal eta jungkrang. Insyaallah ama yakin pisan kana perasaan ama nakin. Nu matak ceuk ama mah pikeun hidup teu kudu ngarasa sedih teuing, teu kudu ngarasa melang teuing, teu kudu ngarasa hariwang teuing, sing tenang hate, sing teteg perasaan, sing janglar atuh pikiran, teu kudu boga pikiran naon-naon. Hidup sing yakin yen hiji waktu pramuda bakal datang deui pikeun nepungan hidup. Geus geulis teu kudu sedih-sedih. Geuning kawas lain anak mama wae hidup teh atuh, cek mamaku bangun yakinaken. Padahal mamaku nyarita kitu teh ukur pikeun nenangkeun perasaan Santini nu memang keur dirobeda ku rasa hariwang. Maksudna mah supaya Santini teu katutuluyan ngumbar ka sedih. Nya geulis geus teu kudu dipikiran teuing da geuning kitu ceuk ama oge. Ama boga pelengan mana kitu oge meureun. Ama geus yakin atuh. Nu matak ieu urang masih yakin we. Yen geuning cenah pramuda teh masih keneh jumeneng, masih keneh jag-jag, masih keneh sehat. Bari dina kaayaan leupas tina balai
Ibu kubu Mairan bangun saperasaan jeung mamaku. Geus. Hidup kudu yakin kana caritan ama. Sing yakin yen insyaallah hiji waktu tangtu pramuda nepungan deui hidup ka dieu. Ku ama rek tuluy dikawinkeun ka hidup di mana pramuda datang, ceuk mamaku nyerengi. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, Santini ngeluk tungkul ngarasa era kucaritaan mamaku anu malah ngaheureuyan geus kitu mah mamaku tuluy kaluar ti kamar Santini nu tinggal Santini jeung indungna. Sanyana mah pikeun mamaku ge saeutik gedena ngarasa hariwang ku pramuda teh nu ceuk santana dialungkeun kana jungkran kuka kejeman balad-balad nabah suntama timungkal poleng uguh apan pakuwon ge sakitu ruksakna sasat ku balad-balad nabah suntama nu ngajadikeun pusingna sarta mamaku kudu meres utek pikeun mulihkeun deui kaayaan pakuwon anu ruksak. Hatena mamaku ge rada keuheul jeung gemes ku kalakuan bah suntama nu tuluy-tuluyan ngakalakeun dirina pikir ngora keneh dina mangsa keur papada ngajawara. Sedengkeun nu keur di jero kamar nyatana Santini jeung ibu kuwu harita pok ibu kuwu cumarita. Tah geuning kitu ceuk ama oge geulis. Jadi pikeun hidup teh teu kudu ngarasa hariwang, teu kudu ngarasa melang, teu kudu ngarasa ieu naon teh nya hartina mah leutik hate ku kaayaan pramuda. Keun bae da moal naon-naon ceuk ama oge. Jeung da ongkohannya aya santana apan cenah. Bari deuk neangan pramuda. Nya maksudna mah nyaeta rek ngalalana. Kitu di antara nama maksudna rek neangan pramuda nu matak pikeun hidup sing teger hate. Kedang kege awal akhir bakal kadieu pikeun pungan hidup. Ibu mah yakin, saya yakin-yakina yen pasti atuh pramuda ge inget ka hidup, ceuk ibu kuwu. Atna harita teh neuteup ka Santini. Nya Santini tanggah mencerong ka ibuna pok cumarita. Namun da ibu, abdi mah teu tenang emutan teh supami untuk jelas keayaanana ibu, cek Santini. Nya ku kitu teh ama ibu ge ngarti kana kaayaan hidup. Da ibu ge sarua sasama jiwa awewe. Turta ibu ge kungsi ngora heula cara hidup. Nu tangtu nyaho naon ari nu disebut tresna. Leres ku kitu teh ama ibu nanging da tetep hati abdi mah teu tenang sate acana terang kana kaayaan nu saleresna, ceuk Santini keukeuh lantaran gede katresna ka pramuda. Abdi teh pami di bidian mah bade miang sejang ngalalana we nu maksudna mah kahiji milarian laratan Kang Santana sareng Kang Pramuda. Atuh kaduana milarian luang sareng pangalaman, ceuk Santini matak ngaranyum kana hate nu jadi indung. Kumaha geulis? Gadengean ibu mah hidup terek ngalalana cenah, ceuk ibu kuwu mencerong ka Santini. Leres ibu, ceuk Santini pono. Ibu kuwu sajongjongan mamencerong kana beungeut Santini. Bangun hayang ngolongan kaayaan hate Santini. Teu lilapok ibu kuwu teh cumarita deui. Hidup teh nyarita teh heureuy atawa kumaha ieu teh geulis? Ceuk ibu kuwu mencerong ka Santini. Leres ibu abdi teh
sanes nyarios heureuy abdi tos niat dina hate abdi hoyong ngalalana milari pangalaman sakantenan milarian laratan cek Santini deui tandes. Huleng ibuku bunga huleng ngadenge caritaan Santini anu jelas-jelas sarupa kitu cenama. Santini terek miang ngalalana bari dina ngoning ngalalana neang nu jadi lanceukna neang pramuda jeung ngarek neang pangalaman. Hal eta atuh ngagebeg-gepikeunna ibuku. Keun ari budak lalaki marek ngalalana ge teu naon-naon. Apan Santini teh jiwa awewe nu kuduna cenah diraksa di jaring. Hal ieu sarua jeung kaayaan mamaku. Harita para mitra Santini nyampeurkeun jeung ibuna kalawan terus terang kituna teh ka mamaku. Sajongjongan mah mamaku ge ngahuleng ngaraga meneng ku ayana Santini ngabogaan kahayang sarupa kitu. Ret mamaku ka Santini bari pok cumarita. Nyai geulis. Naha niat teh teu bisa dibatalkeun teh cek mamaku. Rupina mah teu tiasa ama. Lagi abdi mah tos ngemut di kamari keneh. Cek Santini buleud kana pate kadanana. Niatna geus gembleng moal bisa dionget-onget deui. Manehna hayang ngalalana nyiar luang jeung pangalaman, bari hayang nalung ti kumaha kaayaan pramuda, oge sugan panggih jeung lanceukna nu katelasan tanah. Ngaso heula, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ge dongeng. Harita para mitra sadaya renghap mamaku teh ngarenghap bangun nu ngarasahan deui kana paniatan Santini kitu. Ari ceuk ama mah geulis mending keneh batalkeun we eta paniatan hidup teh geulis. Lantaran apan hidup teh awewe sedengkeun awewe teh loba bahayana. Utama nama cenah ti kaum lalaki meureun hidup ge ngarti naon bahaya pikeun kaum wanita cek mamaku. Nya geulis lapan hidup teh awewe lian ti kitu apa disebut ngalalana teh ukur aya dina alam dongeng dalina kanyataan mah eueuh. Hidup mah ulah nurutan da eta mah ukur dongeng nu hartina mah ukur karangan. Lian ti kitu apaan mun hidup miang teh rek jeung saha ibu eukeur mah santana eueuh cek ibuna ngarasa hariwang ka Santini. Ya geulis ama jeung ibu tangtu baka ngarasa leungiteun saupama teh ama hidup eueuh. Lian ti kitu da terus terang we ama jeung ibu teh ngarasa melang ka hidup mah. Nya melang da tadi dicaritakeun ku ama teh geulis. Oh mat geulis ulah ini hidup teh sing karunya ka ama jeung ka ibu nu tangtu ngarasa leungiteun cek mamaku. Atuh cenah bisi hidup hayang leuwih maher dina ulin silat. Ama ge sanggup keneh pikeun ngalatih hidup mah. Lain harti ama agul ku payung butut. Loba keneh jurus-jurus ama nu cacan kacangking ku hidup. Keun bae geulis teu kudu ngalalana. Hidup mah awewe jeung deui ceuk ibu mah. Ceuk ama oge nya. Ngalalana teh ceuk ibu ukur jawara dina alam dongeng. Ukur karangan zaman ayeuna mah geus teu pantes. Geus lain bagianana we ongko cek mamaku. Mama jeung ibuku pilih genti nyaritaan ka Santini. Sangkan Santini ngabatalkeun paniatanana. Nu hayang ngalalana ngitung lembur ngajajah milangan kori. Nu cenah marek neangan luang jeung pangalaman.
barirek neangan laratan pramuda nu dipika bogohna. Tapi kawasna paniatan Santini geus teu bisa disisilihan deui, geus teu bisa dionget-onget deui, teu bisa dibibita ku itu ku ieu. Santini keukeuh peuteukeuh kana pamaksudanana. Mama jeung ibuku bangun beakeun akal, pikeunna mapatahan sangkan Santini ngabatalkeun paniatanana. Akhirna mah teu bisa majar kumaha. Daek teu daek para mitra, eleh deet mama jeung ibuku kocapkeun poe isukna Santini geus saged make papakean jawara. Calana pangsi para mitra, warna beureum kolot kaluhurna warna koneng, buukna nu panjang teh diruntun, mungguh kewas pantes kayan Santini make papakean jawara. Puguh we para mitra calana pangsi beureum kolot, bari para mitra atuh make pakean koneng saheab, nyaan eukeur mapakulitan cenah para mitra, anu kasebut cenah koneng umyang. Nya puguh para mitra meni pantes tur kewas eta papakean teh keur Santini. Ulah lila teuing geulis sing karunya ka ibunya geulis. Utang tutungara lamun hidup lila taya bejana, cek ibuku bari cuma 5. Puguh ngarasa sedih rek pajauh jeung anak. Bubuhan nu jadi inung ka anak komo kitu ka anak awewe. Kantos ibu, abdi ge moal ngahihilapkeun. Santini dumareda nyaritana. Geulis. Ari hidup geus buleud pate kadan mah. Ku ama diandung doa, didoakeun masing aya dina kasalametan. Masing pait daging pahang tulang. Kalawan dina ngoni ngalalana, hidup masing loba nu mikaresep, masing loba nu mika asih, atuh cenah masing loba batur, jeung deui muga-muga sing hasin nu jadi cita-cita, atuh eta sing beunang laratan ngeunaan beubeureuh hidup nyatana pramuda, ngan kade sing ati-ati dina lumampa, cek mamaku. Atur nuhun mama, oge ibu, cek Santini. Kadeknya gelis anaki, cek ibuku bubuhan nu jadi inung, ngarasa melang leuwih-leuwih ti misi, melang leuwih-leuwih ti mamaku. Ke heula gelis daguan heula. Daguan sakedeung, cek mamaku tuluy ngalewas ka jero. Teu lila balik deui bari mawa anu atas be. Dengan aneh eta tasbih teh, teu cara tasbih kaumuman, ieu mah herang luarna, sedeng jerona kabeh warna beureum jeung hejo. Pok mamaku nuluykeun caritaanana. Tah, pikeun ngajaga kasalametan hidup. Ama rek mekelan ieu tasbih, muga dikanyahokeun ieu tasbih teh warisan ti eyang mingkara. Nyatana guru ama, sedeng guru ama teh warisan ti mama Kiai Sidapurna. Dina mangsa keur jeneng keneh Raden Arya Kamuni nu ngaheuyeuh dayeuh Karajaan Kuningan. Sabenerna mah ieu tasbih teh sajodo jeung sorban ama nu kasiat ieu tasbih engke bakal kanyahoan ku hidup sorangan. Tah kitu geulis, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para mitra Santini tuluy nyarita. Kangge naon ama salaresna ieu tasbih teh? Barang Santini nanyakeun kitu atuh mamaku harita teh ngajawab. Ari sabenerna mah tasbih teh keur wiridan ieu teh nyanyi. Tadi ge disebutkeun ieu teh ngarupakeun warisan ti guru mama.
tah atuh fungsina atawa kabiasana mah tasbih teu dipake wiridan. Jadi lamun ku urang dipesek mah inti-intina urang ulah nepi ka mopohokeun nu nyiptakeun urang sakuna nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung deui tadi disebutkeun ku ama sabenerna mah ieu tasbih teh sajodo jeung sorban ama. Memang ai khasiatna ieu tasbih engke bakal kanyahoan ku hidup sorangan. Kebutkeun ieu tasbih di mana urang meunang pibahyaeun. Ngan mati hidup teu meunang ngunyung muja kana ieu tasbih lantaran dosa hukum. Kaasup sirik lantaran midua pangeran. Ngan ieu mah ukur cukang lantaran pikeun urang menta tulung ka Nu Maha Kawasa. Bari ulah poho wirid dilaksanakeun. Sebat asmana Allah. Kalawan teu aya deui Nu Maha Gagah tur Maha Sakti lintang timantena. Numur bang alam nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kitu geulis. Hidup sing inget yen teu aya daya teu upaya urang mah. Ucik mali kersana Gusti tak kitu geulis. Watosna se. Kumaha terasna dongeng urang teraskeun enjing. Mang Jaya saparakan can ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan.